A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukm. Indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Satuhune kang leuwih ala-alane pirang-pirang ingon-ingon, pirang-pirang satu hewan. Indallahi monggo Allah semua iku pirang-pirang kang tulian simail haqi saking ngarungu ing hak. Al-bukmu turiku kang bisu anil ngopok kibihi saking ngucapkan kalawan hak. Alladzina la yaqilun. Ngaki kang orang berakal ya alladzina kabeh. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Wallahu a'lamu bimuradi. Walau alimallahu lalamun warusaqallah bihi min dalam alladzina khairan ing becik salat tegese ing patut. Ismail khalqi kalawan ngarungu bismail haqi kalawan ngarungu ingak la asma'ahum maka yakti ngarungu akan ya Allahum ing alladzina sima'ata fahumin kalawan ngarungu tafahum marimamah. Walau asma'ahum lalamun ngarungu akan ya Allahum ing alladzina fardan kalawan den kira-kira wa qad alima lan tamanuni ya Allah an la khaira fi min satune kalakuan iku ora kabecikan iku maujud bihi min dalam alladzina la tawallau maka yakime ngoya alladzina anhu saki wa hum muridun al-dawi alladzina iku kang mengo kabehan qabulihi saking narima khair inadan wajhudan saking angas wajhudan seangas nuluykeun nu kamari Allah teh nitah ka mukminin hiji ati'ullaha nurut ka Allah apapun yang terjadi kaharti teu kaharti tuturkeun Allah. Dua tuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut ka Kangjeng Rasul kaharti teu kaharti nu mantap kaharti teu kaharti kudu nurut bae lantaran urang makan boga otak ngaleutik samet ngitung mege ngitung 2 kali 2 mah bisa kene 2 kali 5 handap kene 10 kali 10 kecil tapi lamun 175 kali 1.650 hese puyangnya nangis nggak puyang bantak dagang sugih-sugih datang ngitung kurang bisa otak berarti kan kayak keterbatasan orang otak teh bagian perpolitikan loba nu teu kaharti urang lamun nyaritakeun tentang politik
baik politik Islam maupun politik di demokrasi atau politik di kitu komunis. Di komunis itu anti Tuhan, cara ngajalankeun politik nah hese. Lamun kurang dipelajari di demokrasi ge ko lain deui sih antara undang-undang demokrasi jeung pelaksanaan anak kok jadi kos kieu hese. Tetapi bisa kaotakan kene tah sebab menang manusia tah. Tapi ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teu kudu kaharti dibalik instruksi aya rahasia. Nu urang teh nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti, kajeun baca bae. Teu kaharti alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna dina tafsir ge wallahu alamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu. Alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho. Urang mangan sakadar Allah sebab urang mah teu boga guru. Dihartikeun naon alifna Allah, naon lam pertama, naon lam kadua, naon hakna, naon tasdidna urang teu nyaho. Eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Nu mantak lamun urang sering maca Allah. Sabulan 2 bulan berubah awak urang, perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf da ge naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon. Oh komo lamun kurang diaji. Muhammad be Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho. Henteu jauh urang. Ngan sakadar perintah Allah. Mukminin atiullaha tuturkeun Allah, nurut maraneh ka Allah. Kajem teu kaharti cak Allah salat ulah haju we. Salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku, haju nangtung deui, haju sujud naon sih maksudna? Haju teh salat sih aing magrib 3 rakaat, aing subuh 2. Aji Isa 4, Zuhur 4 eta naon maksudna? Moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun. Teu kudu kaharti teu kudu. Ke kebal-kebal mah kaharti ku perasaan. Loba anu teu kaharti. Ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamurug syara ti Allah itu kitu bae. Ulah kudu kaharti bae urang. Aduh agama Islam kayaknya nggak dapat dimengerti kok. Agama Islam keras banget ya. Kalau nyolong aja harus dipotong, nggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM, enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego. Jadi enak. Nah diperbandingkan hukum manusia dengan hukum Allah. Mal anggeus tentang kamu modar sia, sate sia di akhirat. Saya tuturkeun atiullah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasmaun. Bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalieur ulah. Urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae. Ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger-jeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji kredit mobil pan eta nu kos karadi teh jelema buararego eta mungkin di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah. Bahasa mana cenah kieu ayeuna ngulung aing. Ya Allah karim. Kita nurut ke Allah, kita nurut ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un.
ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin, mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin kudu berbeda. Awas cak Allah, hei jelema nu iman, wala takunu ulah araya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na, okos jelema-jelema anu ngaromong sami'na wa hum la yasmaun padahal kos teu ngadenge. Sa musyrikin, sa munafikin nyana mah ngadege tapi teu dipake. Ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake, kudu beda. Sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak urang. Kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka. Masa urang kudu akur jeung kafir? Teu meunang akur, teu meunang. Pelebah hukum-hukum mah teu meunang. Anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang, gade menggade jeung kafir meunang. Pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah. Satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang. Engke silih injem ka urang nginjem golok kebel-kebel silih. Eta masalah teu injem gade muamalah tapi urusan hukum-hukum sing hade berbeda, kudu beda. Urang mah nuturkeun aturan Allah, aturan Rasulullah, harinya nama aturannya sorang. Kudu beda atuh. Ulah akur urang, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun kana mukjizat-mukjizat, daekeun ngadengekeun kana ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make, ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding. Ngadenge mah ngadenge nyana tapi kos teu ngadenge teu make. Nah, gambaran dina Al-Qur'an ieu ye. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul buk alladzina la ya'qilun. Sajana panggoreng-gorengna dawab-dawab teh tina dabatun teh adalah mayat di bupilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi, timimiti sireum kalabang, segala orai, segala kotok, segala embe, segala sapi, segala onta, termasuk si Udin lempang. Aya istilah huruf amah ieu anu zawatul arba nu mindahkeunana kan teu jelas. Coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu mah alat. Ieu mah nu dimaksud teh mayat di nu lempang luhureun muka bumi, berbagai hewan sasatoan. Sajana panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah gorenganan bumbu Allah mah asumu jelema nu torek, jelema anu bisu, etalah jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan. Cakapir teh jaing mah teu torek. Ya itu torek, boh malah mancangan aing, cekasan aing celik, ya ieu teu buta. Oh berarti nu pang goreng-goreng apa nu torek nu buta, cakap ya ieu teu. Cak si musyrik henteu. Alhamdulillah ya ieu teu. Berarti nu buta nu torek, etalah pang goreng-gorengna hewan Allah, mungguh Allah.
cak pamarentah cak DPR aja gitu cak gitu cara rekas aing sarua cak nu ngaji di Cilongok komo aing cara rekas horenganan lain buta sabuta-butana lain torek satorek-torekna buta nu naon ieu asumu torek an simail haqi tinggal ngadengekeun bener cili nama aya denge nama hebat tapi teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta teh di hukuman nu kos kitu torek lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta torek kos kitu ngaran tah mulai tah ke atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa atuh aya tatangga urang ge ta DPR teh tah nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua orenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua torek teu ngadengekeun teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah urang kok bari kuring ngadengeun nah aing berarti henteu teu torek ge alhamdulillah sakana aing teu torek can pugu geus PDB nya asana aing salamet teh nomor kadua ada bisu jai mah teu bisu cak musyrikin jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin jai mah teu bisu cak jawara jai mah ngararomo PNS pemerintah aing ngomong teu bisu orenganan lain bisu teu bisa ngomong bisu teh anin nutqi bihi dina ngomongkeun bener lamun jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim torek lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim anu ngocor ti Kangjeng Nabi torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu atuh amal aya tah nu kos kitu geus puguh kafirin mah tah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi jelas nama kafir ieu Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya tarorek kata kos kitu bisu caksa indallah cak Allah cak nunyeuna torek kata kos kitu ya horenganan lain itu bae urang ge sarua urang teu daek ngadenge Al-Qur'an bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an eta teh horenganan torek nu kos kitu atuh Islam ge ambalaya teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an beuh isu keneh geus ngadengekeun musik bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus ngajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tante sih yang ragu asana timbul ti sia mah teh dasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge speedo tah musik bah terus bae timimiti dangdutan pop jazz dan rock kemudian geus puguh dalam negeri luar negeri geus teu ngarti kana anu penting mah geus kikiran saya ngadaikeun naon bu barat lagu naon teh pokona mah kikiran eta jelema torek gitu torek ngadengekeun Al-Qur'an masal gek badiuk di majlis kiai maca ayat langsung matana pereus perepet heuai encan dihartikeun ka karak dibaca doang kena wahyu nya ngejeger
Ieu Quran lain lalagaan. Teh. Ya. Ieu hebatna Gusti Allah. Dek nyaritakeun jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Qur'anul Karim, teu daekeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng, teu daekeun nyaritakeun ucapan Kangjeng, belah dieuna teu daekeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama. Ieu kahebatan Gusti Allah ngabahasakeunana make inna syarrad dawab, panggoreng-goreng nasasatoa. Geus teu manusia deui teu manusia. Berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an, rendengkeun jeung kebo bule. Rendengkeun jeung kebo bule. Ulah kafirin, ulah musyrikin geus, mukmin. Baca Quran tilok ngadengekeun tilok. Nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim tilok nyana rendengkeun jeung kebo bule. Kabeneran ngaranna si Udin. Kebo ge kebo, Din. Cak kebo bule. Lu kakak gua ya. Apa lu? Lu kakak gua adik lu. Ya sembarangan aja. Lu kan cuma nyatuan kayak gua. Apa itu nyatuan? Oh goblok gua ngahina. Lu cuma nyatuan doang lu. Udah kenyang lu, gitu-gitu lu. Apa itu gitu-gitu? Kayak gua naik gitu. Apa itu namanya? Ah, pinteran lu dah. Ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina. Cak saha? Cak Allah. Cak Allah eta. Kaambeun ku kebo ge lamun urang tilok maca Al-Qur'an. Lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an. Teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeng Nabi, kaambeun ku kebo. Cak kebo kakak gua, saudara gua. Cak embe sarua. Cak orai sarua. Ngamantak loba lah jelema anu disurudug kebo. Pajar adina kunya. Loba jelema anu disurudug banteng eta teh pajar dulurna kunyana. Nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna. Jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungit na reungit sireum tara daekeun henteu reungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna. Geus reungit ge ngahormat orai ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanana eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orai aman sebab jelema. Contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat maghrib di masjid uang dihusu-husu urang slek pek ka dieu lain idina siratal mustaqim goblok sia dianggap baturna kureungit urang dan lain-lain sebagainya handap awak urang handap pangkat urang lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji henteu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang nyana tapa di luhur sorangan bae kapan tek bae meureun reungit mana teuing kalabang mana teuing kala belah dina orai belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet ua-ua belah dituna pisan mah meureun nya macan nya mau je atau lamun Haji Pedi ditapakeun di ditu enggak siap kuburan sapoe kaduana urang ka ditu masyaallah tinggal kopeahna doang innalillahi selesai. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae kunaon sieun atuh Syekh Mansur bae atuh sieun macan ka Syekh Mansur maung ka Syekh Mansur urang mah bae kuari urang ye lamun ka Sumatera ka Lampung diudag ku maung buyut Mansur sieun asal make buyut sebab tat pebaheulana cek Syekh Mansur anak insu aing awas amankan Gusti ulah sambarangan sia geus ditulungan ku aing muhun cek maung teh cirina lamun make buyut eta anak insu aing mantap urang mun di Lampung buyut Mansur aman lamun teu make buyut urang diudak mangung Mansur
Mansur mau ngomong Mansur mana sih ya? Mansur S. Makanan gua Mansur S malu ya. Wal beres. Nah, iya Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawabi 'indallahi sum. Berarti betapa hinana jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an, teu daek ngomongkeun Al-Qur'an, teu daek nyaritakeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi, dibahasakeun dina Al-Qur'an, disarwakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan. Hina amat. Hina jasa. Masya Allah kan. Ternyata kurang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an, anugerah nu gede jasa. Ye, ulah waka amin sia make encan. Encan. Gara-gara dengekeun doang mah atuh sia ge ngundang Ki Fudoli, muludan make DP. Ajunya nago coprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Selesai bayar tuh sia make tanda henteu kunaon tuh atuh kieu na ge henteu yeuh atuh henteu marah encan asup masih kena sumul bukmu alladzina la yaqilun nya jelema anu henteu berakal teu boga akal. Jelema teu maca Al-Qur'an, jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an, jelema teu boga akal. Teu boga akal teh kos kitu teh. Lamun urang deuleu kafir mah geus jelas, musyrik mah geus jelas, munafik mah geus jelas. Ieu mah urang lamun deuleu pejabat masyaallah, bajuna ge meunang ngaisti ka ngajiripitna pohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek. Ku hebat-hebatna istri ka anak. Kitu kan ku urang. Aduh. Kos hinis bae ku hebat-hebatna. Pohara. Di dieu penampilan bajuna pohara, masyaallah kari. Dasina. Wih. Di dieu ge aya variasian. Pohara. Masya Allah rambut nagebi mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan mun dikadiekeun jeung dikadiekeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu rap nyukurna ge teu daekeun ti tukang paras urang Garut teh anu araya di kontrakan teu daekeun nya nama kudu anu aya di Lipo nyukur bae ge hargana kudu 200.000. Bahkan di hotel HI mah nyukur teh hargana 500.000. Bahkan di hotel Merot mah emang aya hotel Merot 1 juta. Pun mahal amat. Apan mantas dicukuran teh ku lalaki aja dipencetan, nu mencetanana teh awewe teu make BH. Eta kakarak mukadimah doang eta mah. Awalan. Starolol gua. Masya Allah. Urang lu menjaritakeun geus karari teh. Nah, ieu pejabat. Ngadengekeun Al-Qur'an tilok, ngomongkeun Al-Qur'an tilok, bahkan nentang ka Al-Qur'anul Karim. Rasakeun sia di akhirat. Dihiasi pakaianana begitu mentereng mengkilap dan lain sebagainya. Lamun dihitung ku arah, ku urang, bajuna ge wall England. Wah, aing mah saayana England bae. Si mah osok korupsi bahasa ge. Aing mah teu prenet aing mah. Ngomong naon sia kok jaho. Tuh. Masya Allah Karim. Jamna gaya teh jamna Rolex, hargana gaya pangmurahna teh 500 juta kabelah ditu nama 1 miliar ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex.
aju make cincin lagi kos ieu tah mahal tah. Sabaraha duit teh lagi aing ge teh nyaho hargana ieu. Aya di dinya dipake bae ku aing, besi anu leungit los ieu. Teu percaya ieu mah datang ngaku tipu-tipu pararugu. Sapatuna ge pohara jasa menang meulina ge geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling disieun kofur. Kadang di Paris dan lain sebagainya. Ieu aksesoris awak bae ge mahal ternyata. Timimiti baju, cincin, terus erloji, sepatu dan lain sebagainya. Masya Allah mahal. Tapi tengah dengekeun Al-Quran tedaekeun ngomong Al-Quran eta kos kitu ngan jelema edan alladzina la yaqin cak Allah ini indallah geus lamun aya DPR turun di mobil sedan begitu hebat penampilanana lamun aya bupati gubernur turun dina mobil mewah hebat penampilanana lamun aya polisi priwitna ge mawa 5 parah kan parah tapi tedaekeun maca Quran tedaekeun ngadengekeun Al-Quran tedaekeun ngomongkeun Al-Quran bahkan nentang ke Al-Quran nu kos kitu adalah rendengkeun jeung kebobule adik kakak alladzina la yaqilun polisi teu boga akal DPR teu boga akal kiai kumaha aja mun kiai sarua kiai teu boga akal sarua cak Allah lain cak kula cak Allah kadenge ku celis ya cak Allah geus marah di ka aing aing mah nyampekeun cak Allah kunaon marah ka aing tolol cenah kucing mah jelema kos kitu pajar eueuh akalan baca kusia goblok tolol tah ceh aing keur nyampekeun goblok cak Allah Masya Allah ta inna syarrad dawab sanya-nyana pangjore-jore na panggoreng-goreng na pangjahat-jahat na nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema-jelema anu torek non torekeun ceuli da teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an al-bukmun bisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yaqilun katalah jelema-jelema anu teu boga akal edan berarti orenganan hayang nyaho jelema edan mah eta oreng lolobana mah nu edan mah naek sedan. Urang asup ka pendopo edan kabeh. Urang asup ka hotel weureu kabeh edan mayoritas. Nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankeun hakna. Batur ka kalernya nama tetep bae ka Allah batur teh salatnya nama salat batur ngabohongnya nama henteu batur korupsi malingnya nama henteu Masya Allah ieulah mutiara terpendam di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur aya bae henteu sakabeh polisi edan kabeh teu sakabeh PNS jurig kabeh teu sakabeh kiai bloon kabeh aya nu benerna aya 10 hiji coba teu 10 hiji mah 100 hiji wae Masya Allah ieu Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawab geus kira-kira berarti urang dianggap hewan manusia dianggap hewan padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teh luhur boleh lalaga emang kumaha Allah teh Gusti Allah memehnyieuna naon teh kapan kobado kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna didinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Kangjeng paheulana dicokot tina nur Gusti Masya Allah
Eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi nu hiji dijadikeun dunya, nu hiji dijadikeun aras, nu hiji dijadikeun pena, nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi. masyaallah nu matak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqul aflak Muhammad lamun anjeun mun aing ti kira-kirakeun teu nyieun anjeun niscaya moal aya alam sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi. Karasa luhurna Kangjeng Nabi, masya Allah kan. Poharaan mata poe bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi, bulan bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi, bintang bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi. Eta panon poe bisa nyaangan alam dunia Kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin khatamin nabiyyin, pamungkas para nabi, kepala penghulu para mursalin. Berarti kan kabeh menanti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Adam teh menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Idris menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Nuh menanti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Hud, kabeh Kangjeng Nabi Isa menanti Kangjeng Nabi. Nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam, ngarupa Idris, ngarupa Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya. Betapa mulia Kangjeng Nabi. Cahaya mata poe menanti Kangjeng Nabi, cahaya bulan menanti Kangjeng Nabi. Masya Allah karim, hebat amat Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqul aflak. Jelema anu henteu dibere hidayah ngahina ka Kangjeng Nabi, jelema teh dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim, antapkeun deuleukeun ka di akhirat. Jeung nu ngadukung lah deuleukeun di akhirat. Dawam kitu ngaranna. Satu hewan jelema ka udang-udangna barang jeung anak neraka jana. Setan teh alladzina la yaqin. Teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Nu mentak luhurna Kangjeng Nabi hayang kapagi jeung Gusti Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh. Yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sat ti Mekah ka Aqsa. Yap ka dieu sat ka luhur. Atuh kabeh menanti Kangjeng Nabi. Ulah moal aya nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh. Deuk kahalangan kumaha? Cenah tatangkalan siap nanti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi. Langit kehalangan ka ieu ada awas sia teh cahaya aing awas. Aing ka pagi jeung nyieun aing. Nyingrai kabeh. Ingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi. Awas cek Kangjeng Nabi. Dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin. Langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Lauil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Deuk mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin. Lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi, masyaallah. Kuari orang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa atuh. Atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad mana cikupa ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu kuda deuk eleh bae nundu tang gubrag bae ka ditu ngaran bae Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng? Jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad. Kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng. Ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng. Saha eta? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah, di Kerem Gusti Allah. Cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah, digempakeun ku Gusti Allah. Cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah, di Surabaya eueuh wali Allah. Yakin dibalikeun ku Gusti Allah. Untung masih keneh aya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kiai
bejaan coba cenah wali atuh ambalaya ya wali kota wali mujbir ada waliullah mah lah ya ariful wali lah walingan ayah nu badak cukup Gusti Allah atiullah wa rasulah nurut paraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah mantap kurang kudu nurut ka Kangjeng Rasul kurang teh nyaho ka Allah menang ti Kangjeng Rasul urang nyaho salat menang ti Kangjeng Rasul nyaho puasa menang ti Kangjeng Rasul nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul ieu teh nyaho urang perbudiahan permuamalahan permunakahatan perjinayatan kabeh menang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi mantap kurang di maulidankeun dirajabkeun eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng encan nyahoeun cenah Persib mah tilok aing bola tah mah ajat sudrajat teu nyahoeun jada kaluhuran Kangjeng Nabi lamun geus nyaho kana kaluhuran Kangjeng Nabi endekna marhaba bae ka jeung jelema ge geus nyaho kala kaluhuran Kangjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba aduh jadi ngagesle cenah ieu nah gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang menang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar bukakeun aya nur Kangjeng Nabi mantap ketika orang maca sholawat langsung urang datang ka Madinah teu puguh teu garuh ceurik heran urang barang datang ke Madinah masyaallah langsung ceurik kula nanya Aisyah ceurik kuna suku katijak ya kan hai siga aing ngagungkeun Kangjeng lain suku orenganannya nama urusanana katincek ku orang Arab ayah baik tolol tak budak ayah keluar ke jelmana terenyuh hati orang tepuguh tegari kunaon merasakan aing nu jauh di Indonesia bawa dosa ka dieu kok bisa kapangi jeung Kangjeng diyakinkeun Kangjeng mah teu maot nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi urang langsung kurucut cai mata jauh aing di Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya berarti ku cintana ka Kangjeng ngan sakadar mawa dosa mata dosa ceuli tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng betapa luar biasa sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati sahaja lamun nu ziarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula betapa urang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung masyaallah nikmat amat padahal malamun nginget-nginget di imah mah orenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang balik ti ditu kabayar tah moal ya Allah ya Rabbi nah ngurucu agung Kangjeng urang salam boro-boro di Madinah atuh di dieu assalamualaikum ya Rasulullah dijawab alaikussalam emang pan bisa kos kitu Kangjeng Nabi makan teu kalah ngan kunaon jak kabeh jadi penditen nu Kangjeng Nabi ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat pan malaikat bah lamun malaikat dideuleukeun nu aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi ieuna di 7 lapis langit gede atuh leutik jasa dunia urang salam adab-adaban assalamualaikum ya Rasulullah ku malaikat disampaikeun tek nyana henteu indit ye Muhammad salam tisa ieu Haji Pendi inditkeun bau cek malaikat kok di
tepugu maksudnya salam teh naon yang berkat apa asli orang aja salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam tarimaku malaikat langsungkeun ka kanjeng ieu salawat di saya bejakeun oh bagus ya bae Masya Allah namun orang bisa ngabayang-bayang model kos gitu mual hayang eureun maca salawat indah amat orang ka aku urang ku kanjeng sebab aya nur kanjeng nabian di awak urang eta henteu terbuka sote nur kanjeng nabi teh ieu teh aku nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang nafsul lawamah kemudian aya nafsul mardiyah aya nafsul kamilah aya nafsul ammaratu bisu nah aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung kanjeng nabi nafsul kamilah tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan nafsul lawamah ngahalangan tinggal perang tinggal kumaha bisana urang ja urang nama ti nur kanjeng nabi nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan lamun kanjeng nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage atuh hamba nage atuh umat nage atuh bisa cara kanjeng nabi ai eta kanjeng nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras kanjeng nabi nanya manua ya Jibril eta teh umat anjeun Uwais Kurni nya nama istirahat di hadapan aras ayun-ayunan Kipu Dolima kapan dicitra eta kelas kiai atau komo kelas mulai di kiai nama citra Masya Allah nah iyalah ketika kanjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah tentang dirina diangkat jadi rasul tentang wahyu Al-Qur'an kan kade kula teh diangkat jadi nabi ya diangkat jadi rasul ya kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad ai maneh ngaku nabi mah babari maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu gampang tamah tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah ku Soy bin Kilab hudangkeun sanggeus sakudang nyanang ke ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah utusan Allah tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing kakarak dak dulu teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan lamun encan nu paeh dihudangkeun moal aing mah iman ka sia Muhammad tah yang lain-lain deui coba tah inong urang kepala urang tah Abu Jahal CS hudangkeun ku dia Muhammad lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal keluar deui jeung ngomongnya ngaing bakal iman ka dia kasurupan rangkas masalah ya Masya Allah kahayangna model kos kitu pohara jasa kubakang jeung biasa bae kanjeng teh mah jasa para ta'anut mah kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririweuh percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku kanjeng Nabi Musa kumaha pamentana Musa ngajak ke pangeran bae coba atuh deuleukeun hayang nyaku batak kami kos kuat pangeran ambo aridallah jahrata coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleu aing mah ka Allah wal iman ka sia aing mah sarua jeung ieu sarua masyaallah kan mentak walau alimallahu fihim khaira lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bisimail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh eueuh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teu bire daek ngadengekeun Al-Qur'an jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Qur'an
jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoan Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang kadinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga keyakinan kana kebenaran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan macaraki halaj. Kumaha halaj sanajan dibunuh. Tetep Allah. Bila serem Allah 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 seret Allah 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 yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah 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 eta kapan gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibuluh timbulkeun keyakinan urang aya jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid halaj mah dibunuh Syekh Siti Jenar mah dibunuh Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun Syekh Maulana Hasanuddin di Gunung Karang 3 tahun coba aing tengah masjid kunci kurang masjid trek pareuman kabeh sorangan urang di dieu ulah nyeuleut engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalag urang jandela masjid teh okos tu bangun make rok raket tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot break wah asli mah aya ieu ceuk break sadaqallah keyakinan yakin sama gitu aya yakin bae ku situ di kuburan urang teh kapan di hayang nyaho coba di kuburan nafsu urang teh hayang nyaho coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh teu kudu di wali teu kudu di kuburan wali teu kudu di kuburan ulama di kuburan anyar tengah leuweung indit kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resepeun teu keluar sama ayo keluar sia keluar haseup nu gede haseupna ayo ya emang aing sieun ka haseup lain sok kenyotan bae ke haseup ayo geura haseup tuh gawujud pocong 2 3 ulah hiji 2 3 4 ayo lah hiji sia aing emang sieun ka sia henteu aing mah ayo ayat 2 ayat 3 pan ngalobahan sia aing mah ngalagaan boga keyakinan itu jadi wali bae urang kudu cicing tengah peutingna ge zikir ngesieun bae moal jadi wali naon sabab nafsu lain ka Allah urang berarti urang kemanusiaana terlalu tinggi kene lamun geus ngageser sia teh aya cahaya Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia wanieun Kangjeng Nabi sia awak aya nur Kangjeng Nabi manya teu wani hayo sia paksakeun hayo wanikeun ka kuburan wanikeun teh sia nanaonan aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah nur mah geus aya ieu ti Gusti Allah berarti lamun urang aya cahaya Kangjeng Nabian atuh cahaya Allah beuki ngadeuketan aya cahaya apa kan nur Kangjeng Nabi ti Gusti Allah atuh urang teh ieu ti Gusti Allah je ulah sembarangan urang dikaluarkeunana waktuna geus ditetepkeun ku Gusti Allah mantap Allah maha uning ngakajen kuku maha ge pibaguseun pigorengan teges nyaho walau alimallahu lamul uning Gusti Allah kamanehanana khairan bagus mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun pibereseun kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asma'hum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an
kulantaran geus uninga Gusti Allah teh bahwa manehanana kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunyana tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanyana bakal cilaka. Tuh ieu lamun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu, perbedaan jeung ahli fikih, perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun laok. Lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah imtinau syeb imtinai goiri eta laok ngaji orok mah kos itu. Lawajitani la akram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka ing sira. Lamun sia datang ka aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeunana ge ka sia teu ngamulyakeunana aing ka sia kulantaran sia teu datang. Karti ku sia. Atuh aing ge puyeng. Mal bisa lamun lain nu mondok mah teh mah lamun nu mondok karak kitu ge lamun nu teu poho. Lawat pusatin bimudin mayakin atuh ieu sarua kurang dijadikeun law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtinai ghairihi geus atuh ka imtina ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina dina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahan eta kakaraksa arah lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeus datang ka asar aya nu ngajoak lah diulah kiai lapar teh emang sih mau hubunganna jeung beuteung mah lulu hayang nyaho kuduna mah awak coba hayang nyaho sia datang ka mana paeh teh sih ngadengikeun Quran coba ulah puyeng nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah. Emang ilmu Allah kumaha? Awas. Ilmu Allah teh hartina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara. Masyaallah. Hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina. Oh, teu kanyahoan ku Gusti Allah. Seluruh nu aya nu maujud kanyahoan. Hiji nomor kedua nama dumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah. Nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan. Nomor kaopatna nu bakal aya nu encan aya cek urang mah bakal aya bakal kanyahoan lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya bakal ayana bakal iraha jeung kumaha kanyahoan. Ya Allah, nu teu kanyahoan berarti. Anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah, nu teu kanyahoan. Boro-borona nonton tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah. Tong tolang nangka kanyahoan. Kanyahoan ku Gusti Allah. Seluruh nu aya kanyahoan. Nah, maklumat nu can aya kanyahoan. Geus kanyahoan ku Gusti Allah. Anu aya bakal kanyahoan, eueuhna kumaha jeung ka mana jeung kumaha. Nucan aya maklumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan nu kaluar tina ilmu Allah. Nu mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh di akhirat mental ka malaikat Zabaniyah hadir aya naon bejakeun ka Gusti Allah balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad bejakeun ka Gusti Allah lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka
Ayo, bejakeun ka Gusti. Bejakeun ka Gusti Allah. Naon jawabannya? Ahli neraka demo. Saruan teh jeung demo 21 juga. Lebih dahsyat. Naon? Men taga Gusti dibalikeun deui ka dunya, lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad, namun umat Muhammad. Jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad, oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin, warasatul anbiya, penerus para nabi. Cak ulama haram, halal dan lain sebagainya. Deuk kitu tah coba. Kumaha Gusti? Siapa jawabannya? Geus aya di ilmu aing. Aing teh pangeran geus caho. Dikira-kirakeun nyana bakal ka dunya deui, bakal balik deui zamannya murtad deui, musyrik deui. Aing geus caho, mantak geus ulah didengekeun. Ulah didengekeun ku sia. Terus kulum zamannya. Kulum golotrokeun deui seunana, kompak ku sia. Geus aya di ilmu aing, geus aya di ilmu aing. Kajian kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunya barek iman, aing geus nyaho. Ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana, nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi. Andai kata ieu Kusoi bin Kilab dihudangkeun, Abu Jahal dihudangkeun, ngomong nyana, taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi, asup deui ka kuburan, moal iman ieu. Eta mah ngan tanu teh moal iman. Jeh atuh deuk wajah geus kos kitu geus aya ilmu aing teh Gusti Allah. Aing mah nyaho kanu geus araraya, aing mah nyaho kanu can aya, aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho, anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus jabaniah tugas sia mah tugas sia bae kulum sate geus sia panggat geus sakitu bae. Ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo. Ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh. Asal kasisi ka tengah deui, asal kasisi ka tengah deui. Beres geus. Teh ieu ge sarua geus aya di ilmu Allah. Jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, bahkan menistakeun Al-Qur'an. Eta teh kunaon? Emang geus aya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean, ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, eueuh kahadean jahannam. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Walau asma'ahum lamun dikira-kirakeun fardon dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin. Padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim, kabagusan jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman, tapi dibere daek ngadengekeun engke ge latawallaw wa hum mu'ridun. Niscaya mengo didengekeun ku nyana, padahal mah geus eueuh kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an, ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur. Geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir, lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik, lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik. Urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean. Geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an. Cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahannam. Ih, jahannam. Cak Al-Qur'an kredit eta teh doakan haram kos itu riba. Urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung la tawallaw wa hum muridun jahannamun. Ki haji tinggal ki haji. Komono lain ki haji mah leuwih tinggal. Ki ulah sembarangan. Pake Al-Qur'an teh. Dengekeun, lenyepkeun, pake. Henteu anti jahannam kudu tamat Qur'an. Henteu anti jahannam kudu hafal Qur'an. Bakal sing kejebur anu tamat Qur'an, anu hafal Qur'an teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Qur'an teh lain sakadar dihafal tapi dipake. Ieu tah
walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh di ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen ti Amerika datang ke Indonesia hafizul Quran bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an anu diteundeun di Jawa Timur teteh 20 diteundeun di Jawa Tengah teteh 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris halal Quran berikut jeung tafsir ulah dikira jana teh terus-terusan nah eta jana talal Quran talal eta hafal tafsir hafal Haji Iman la tawallaw wa hum mu'ridun mengong ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jana mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti itu jang elehkeun nundukeun Islam teh seperti itu batak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi jang ngelemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung ka Ahlussunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti kitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos kitu di urang gedeg buat seperti kos kitu nah kajen geus selanan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapihan ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi perubahan bahkan ditalar Al-Qur'an bahkan katalar Al-Qur'an teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake baling pake korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'ahum latawallaw hum mu'ridun na'udzubillah min mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere benta mata hati orang dibere teger keyakinan jeung iman orang sehingga orang dibere daek ibadah ke Allah dengan mantap di akhirat orang ngahiji jeung para mursalin para nabiyin para waliyin di bawah bendera kangjeng Nabi orang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.